Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargis manjat. Tepangkeun wastapun Susi Santika ti kelas 10 MIPA 7 SMA Negeri Jatinunggal. Dina video ieu simkuring bade ngalaksanakeun pancen maca sajak mata pelajaran bahasa Sunda anu diaping ku Ibu Tita Oktaviani. Sajak anu bade dibacakeun judulna Lembur Nu Jadi Sagara. Wilujeng nyaksikeun. Lembur Nu Jadi Sagara, karya Susi Santika. Alam endah numerna tatangkalan tinggal rupai, ngeplak hejo pasawahan, lemah cai herang ngagenclang. Ayeuna teuing ka mana ribuan imah, ratusan kampung, hektaran hareupan, leungit ku pangwangunan. Lembur paninengan ayeuna jadi sagara. Sajak lembur nu jadi sagara nyaritakeun ngeunaan hiji lembur anu baheulana endah, loba tatangkalan, sawah hejo jeung cai nu herang. Tapi saenggeus aya pangwangunan waduk jati gede, ribuan imah, ratusan kampung, jeung hektaran lahan tatanen targenang ku cai. Ku kituna lembur nu pinuh ku kenangan robah jadi sagara. Sajak ieu ngagambarkeun rasa sedih, leungitna tempat kalahiran sarta kenangan masyarakat nu kudu ngantunkeun lemburna. Hatur nuhun kasadayana anu parantos ngupingkeun sajak anu kusim kuring dibacakeun. Mugia aya mangpaatna sareng tiasa janten pangeling-eling keur urang sadayana. Hapunten saageng-agengna upami aya kalepatan dina cariosan atanapi dina nganugikeunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jati gede suka kersa pada jaya, leuwih hideung kiwa